Salah liurnya gesidik boga salaki hayang ka salaki batur geura. Apaan eta teh neangan sensasi nyai? Maksudna kumaha mak? Sensasi kumaha? Oh eta teh jenuh nyai jeung salakina wae. Emang lamun jeung salaki batur aya beda mak? Beda atuh nyai, hawana oge nafsuna ge beda pisan. Oh gitu mak, paingan atuh. Palingan naon ari maneh ti? Oh urang lamun keur jeung salaki si Erni sok rada beda mak. Aduh anjing keceplosan. Hah? Naon sia sok jeung salaki aing? Tahan emosi, tahan. Cicing mak, tahan. Ambek aing Aing mak. teuing itu kenyataan atau keceplosan, tahan. Ah, diomongin gede anjing kabur ah. Tuh mak tinggali dari kesindiran mak tinggali langsung ini. Kan bae nyai ikan kosok riweuh. Cai mah di mana oge warweror, anu penting mah botolna we ngampi di imah. Ku maneh Saruana gelo jeung aing ku gelo sia teh naha nu kabina-bina teuing.